Daruda, poe ayeuna ye. Kami rek jajanan SD. Aduh, ini udah kangen si kami teh mau jajan-jajanan SD lagi. Nama si kami mau jajannya di SD Halimun. Sok tengah racung mana badak SD Halimun. Yang pertama, ya si kami ngadatangan heula bola mie anu aya di hareupeun pisan SD Halimun gerbang pisan tas si emang ieu atunya. Beuli we 5.000-an menang 5 loyang ditambahan si saos tah barang dibalawakeun teh. Wow, aing mah beli berengan pisan. Ya lo mang si kami teh mending geus lila teh kadaharan SD siga kieu teh. Aduh, meni bener-bener nostalgia pisan ngeuna pisan komodo ya si emina bener-bener lemut gitunya. Sabulanna teh ngagolong heula aya tukang cimin. Aing masih kami mending geus kangen pisan aya ngadahar cimin good morning. Ieu cimin salah satu anu paling ngeuna di Bandung atunya. Liwat teh 5.000-an bobona mah setelan ku masih emang we lah pokona mah dilekohkeun we atuh emang. Itikbal 50 juta kali barudak ieu teh mani ngeuna teh. Ya lo ya si kami geus lila teh kadaharan cimin nya asa ngeunah pisan kitu rasana teh wah geus top tapi the best ieu mah. Sabeulana teh aya si emang tukang makaroni baseuh jeung makaroni garing nya geus memang meuli we teh 5.000 anu baseuhna geus kami mah dibagikeun asin lada sing loba meta mantap. Barang rek di kadaharan teh alah si sumpit teh si sumpit siga zaman Walanda tah tingali aing mah wow ieu mah bener-bener nostalgia terus wah ngeuna aing mah geus ku wadah nya di jalan SD mah eueuh nu gagal. Aduh kan ieu teh mah ngeuna pisan. Urusan di corona mah tingali sebor aja make cai ente anu siga kieu aduh bener-bener ieu mah seger pisan atunya. Ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor ti korosi kami dengan baik. Lanjut jajan-jajanan di SD mana lagi ya? Daruda. Hari ini masih kami mau bikin video lagi ya seharian jajan serba pedas yang ada di SD. Cik tebak ini sekarang lagi di SD mana? Betul lagi di SD Kresna Bandung. Yang pertama kami langsung nyamperin dulu si teteh tukang seblak. Wah iya tinggal bodak seblaknya di kuat kala koki ya udah we teteh beli we 10.000-an. Wah porsinan udah banyak kayak gitu atuh ya. Pedesan juga walaupun 3 sendok tapi ini kuat kabarem aja gitu ya si warnanya teh. Pas dimakan teh saya suapan pertama gini langsung lada barudak si cimolna bener-bener pisan komodis si persiputan dunia winata teh hasem gitu bener-bener ya alo teh kayak aya ogenya tukang seblak saniat ieu di hareupeun SD engke mas kayak bakal jajan seblak ka dieu deui sigana teh insya Allah kepinggir sedikit teh geuning aya tukang naon ieu teh jagong anu digoreng siga kieu barudak anu keur viral nya geus we teh meuli 5.000-an ternyata menang loba geuningan heueuh. Itikbal 50 juta kali barudak ieu teh mani ngeuna teh rasana teh bener-bener gurih ternyata jagong dikieukeun oge ngeunah geuningannya. Sabelah tukang jagong teh aya tukang cemilan serba 5.000 nya geus mang meuli we teh kiripik balado na 5.000-an heueuh bener-bener benang loba barudak 5.000-an teh. Ya lo mang bener-bener ya di SD Kresna kadaharan ngarareuna marurah arunik jeung loba deui nya. Sabelah itu saeutik aya si emang tukang naon ieu teh mie make sosis siga telur gulung carita nama tapi make mie jeung sosis kitu si usiana teh. Jejer liang singa teu waduk ieu teh mendingan pisan. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja make es pisang ijo nya geus we teh meuli 10.000-an cenah teh hargana teh ternyata pisang ijona di kuatna ka badaog kieu bener loba. Ini mah teu bener-bener otomatis menyebor ti korosi kami dengan baik. Lanjut part 2. Tadi jajanan di mana lagi ya? Daruda. Hari ini masih kayaknya mau bikin video jajanan di SD lagi. Edisi jajanan serba warna-warni. Cik tebak ini di SD mana? Betul edisi SD Babakan Ciparai. Sok atuh ngara cuman yang sekolah di sini. Yang pertama ya aya si emang keur aniprek make jojo-jodog ternyata tukang takoyaki barudak nya geus memang meuli 5.000-an heueuh geus menang 5 siki si takoyaki na teh. Pas dimakan teh eueuh si aing mah mendingan kieu hipu lembut tipungan teh bener-bener berasa pisan kus kami dinilai 8/10. Sebelahnya teh ya gerobak biru aya sugan sekali mami ayam ternyata ieu teh martabak telurnya geus mang meuli we teh 5.000-an dibere endog teh hiji ternyata baru. Jangan lupa dipakein bumbu permicinan duniawi jeung saos na pokona mah dicampurkeun heueuh mah. Itikbal 50 juta kali barudak ieu teh mah ngeuna teh. Geus we lah martabak nu siga kieu mah bener-bener moal gagal walaupun hargana goceng oge pasti ngeuna kus kami dinilai 8/10 ieu mah. Sebelahnya teh ada gerobak cakwe syaki ya udah atuh ki meuli we 5.000-an ari pek teh geus meunang sakere cek barudak wah mending bener-bener loba teuing ieu syaki teh. Jejelia singa teu waduk ieu teh mendingan pisan. Ke belakang saeutik ari pek teh tukang krapel atau kropel gitu ya pokona mah naon lah pokona meuli nu rasa soto beri hargana teh 5.000-an aja jajak si mangna teh. Dirasa-rasa mah ieu teh mirip pancake gitu tapi rada amis teuing tapi lah lumayan ngeuna kus kami dibere nilai 7/10 atuh mah. Urusan di koros sudah tidak bisa ditanggulangi. Beli we teh pisang ijo harganya teh mung 5.000-an. Ini mah tuh benar-benar otomatis menyebor di korosi kami dengan baik. Lanjut part 2. Tadi yang di SD mana lagi ya? Daruda. Hari ini mas
sih kayak mau bikin video 24 jam seharian jajan sebab pedas yang benar-benar terpedas karena si kami keur hayang lada-lada pisan. Yo wes hayu urang jajan yang lada-lada atuh ya. Yang pertama jiwa-jiwa ieu hayang seblak nu lada pisan yang geus mang pokona meuli 10 ribuan campur batagor terus ladana sing loba 5 sendok atunya. Pokona mah sagala digabreskeun ku si emang nate barang ditinggal teh euleus sia nikon kabeurem kitu si seblak nate. Titik 50 juta kali barudak ieu teh mani lada-lada teuy. Definisi cikruh lada ngeunah micin gurih wah pokona mah top mata pis teh bae. Efeknya ternyata si mama sapok cenah iya jerawat tina ada gumanya asa eueuh barang ditinggal teh alas ya bener barudak eta kami teh ya jerawat. Atuh jerawat teh meuni tidak ada kondisi datang pas ke syuting kieu tapi si kami tahu solusinya. Karena si kami mah selalu bawa kemana-mana Derma Angel at ngepes. Seriusan barudak karena dia tuh bener-bener efektif menyerap jerawat seharian. Memiliki bahan yang tipis, nyaman dan transparan. Berikut juga bener-bener make up friendly jadi tidak mengganggu penampilan si kami gitu ya. Ini mah sesimpel tempel Derma Angel permasalahan jerawat langsung beres, langsung pede lagi atau si kami teh. Bisa nggak percaya mata ini foto sesudah dan sebelum si kami pakai Derma Angel. Wow bener-bener ngaruh pisannya ke muka si kami. Sebelahnya teh ada si amang tukang cimol yang ngasih bumbunya teh bener-bener lada pisannya udah mang si kami teh hayang anu paling cikruh pokok namanya. Jangan lupa dipakein bumbu keju, bumbu lada, jeung bumbu asin sing loba cenah mah. Pas dimakan teh euleus aya masih cimolna panas katabahan ku bumbuna anu ngeunah wah geus bener-bener top mantap is the best bener-bener ngeunah pisan. Jujur liang sina tu abaduk ha. Ieu teh mending ngeunah pisan. Lanjut part 2 atau jajan-jajanan serba pedas di mana lagi ya?